mapai laratan tapak lacak nu ngababagak nagara baheula ngaguar carita satria nyungsi wanci anu pasti tininiaki nu katelah bapak akan agenda singkatna kieu dikawitan kuburakna Pakuan Pajajaran sirna ilang ekawi sadaya katurunan Prabu Siliwangi kalunta-lunta di antawisna nyaeta putuna luas tanah dalam Arya Wiratanu dikawin ku Raden Arya Wiratanu hiji di tahun 1607 dubika Raden Arya Wiratanu Datar anu kagenep di tahun 1770 genep dubika 1817 tuk dubika ayeuna Puguh Cianjur anu ke-37 nyaeta Dr. Haji Irfan Rifano Muhtar ke 2020 atuh wakil pupuhuna dikawin Dr. Andes Haji Jainal Asikin di tahun 1880 genep dulika 2001 dubika Haji Herman Suherman STMAP di tahun 2016 dubika 2020 salsila titi mangsa ngadegna Cianjur karena luntik iraha ngadegna Cianjur jeung naluntik sajarah Cianjur musik saterasna sameme tahun 80-an geus dirintis dimimitian deui ku kelompok masyarakat Cianjur sesepuh masyarakat Cianjur nu ngumpul dina wadah rukun wargi Cianjur nu aya di Jakarta nyaeta RWC Jakarta, RWC Sukabumi di Sukabumi, RWC Bandung di Bandung jeung Cianjur gunem catur pikeun nangtukeun iraha poe ngadegna Cianjur naluntik ajen saja sakumaha aturan anu paku jeung alur panuduh diteruskeun dibahas ditaluntik ngaliwatan babadamian diguar mekarkeun kalawan diadu renyongkeun ku pamarentah daerah jeung DPRD Kabupaten Cianjur dina periode 1977 hingga 1982 anu dilungguan ku Insinyur Haji Ajat Sudrajat Sudirahadja Bupati Cianjur kalawan ngalibetkeun tokoh atau pinoho masyarakat boh organisasi masyarakat lembaga masyarakat atus 77 hal ieu dumasar kana catatan sejarah yen waktu harita teh Kerajaan Mataram nu dipimpin ku Amangkurat hiji nu katelah Pangeran Sunan Tegalwangi Kerajaan Mataram waktu harita ngawasa sakinah Pulau Jawa iwal daerah Belambangan jeung daerah Banten di Jawa Kulon gede nama Jawa Kulon kaasupan dina kaping 12 Juli 1677 Masehi Sunan Tegalwangi nyaeta Amangkurat hiji ninggalkeun karatona kusabab pangjorak pasukan Trunojoyo diwakil harita kerajaan kawasan Mataram di Jawa kaasup Cianjur misahkeun diri tina pangaruh jeung kekuasaan Mataram Bukituna Wiratanu hiji miwah para abdi dalemna ngadegkeun negeri nu disebut Cianjur misahkeun diri di Mataram nyaeta pisan ciri wanci atanapi titi bangsa ieu nu dijadikeun perlambang poe ngadegna Cianjur nyaeta kaping 12 Juli 1677 Cianjur Bihari Cianjur Kamari Cianjur Kiwari Cianjur Bihari kurang leuwih 3 abad nu kaliwat rupa titi mangsa nu ngajadikeun Tatar Cianjur jadi aya tina teu aya salah sahiji waktu ieu ngabogaan sajarah nu ajen bebela ka nagara di mana ajen binih mimiti sumarambah kana jiwa
kalawan sumanget kaluluhur Tatar Cianjur. Di tengah-tengah abad ke-17 kalawan hijrahna sejumlah rahayat di sagala herang nyaeta rahayat Raden Jaya Sasana nu neangan tempat anyar di sisi sarupaning walungan pikeun tatanen jeung padumukan nu mangrupa babakan atawa kampung. Maranehna dingaranan nurutkeun walungan di mana pamukiman eta ngade. Raden Jaya Sasana putra Raden Arya Wangsa Goparana di sagala herang. Asal muasalna di daerah Talaga, katurunan para Sunan Talaga Arya Wangsa Goparana. Raden Arya Wangsa Goparana ngadegkeun nagri sagala herang kalawan nyebarkeun agama Islam ka sabeureun daerah. Raden Jaya Sasana pribadi tumetep di Cikundul. Kusabab itu bagian nagri Cikundul jadi puseur nagri penempatan padumukan rakyat Jaya Sasana. Sababaraha tahun tahun 1680 sakumna bagian nagri tempat padumukan Raden Jaya Sasana ieu katelah Cianjur. Cianjur kamari sana wewengkon Gunung Gede jeung Gunung Pangrango Cianjur aya dina pangaruh kakawasan Sultan Mataram. Kaping 2 Juli 1677 Sultan Mataram nyaeta Amangkurat hiji ninggalkeun karatona kusabab pangrojak pasukan Trunojoyo sakanca dibantu ku POC. Hal ieu ngandung harti lepasna pangaruh kakawasan Mataram pikeun daerah-daerah nu samemehna masih aya dina wilayah kakawasanana kaasup Cianjur dibarengan ku balitungan kaayaan tata marga dina waktu. Numata gereja kejadian nu kaunggal kakara nepi 10 poe sanggeusna nyaeta kaping 12 Juli 1600 keun dina lembaran daerah nomor 4 tahun 1982 seri D. Poe ngadegna Cianjur nu geus dipiboga ieu ngabogaan sajarah harita medal dumasar sabaraha pilihan hitung-hitungan dina sabaraha cetan marupa tulisan kebangsaan. 2. Ngabogaan ajen pangaji ngadidik katurunan nu bakal datang. 3. Ngentengan rasa rumasa miboga Cianjur. 4. Ngabogaan harti sajarah nu ditarima kalawan aya pangajian di masyarakat. 5. Ngabogaan legenda anu mangrupa asal muasal cerita anu bisa ditarima di masyarakat. Cianjur Kiwari. Cianjur Kiwari geus mincak umur ka 342 tahun. Pangeling-eling tahun 2018 ieu mangrupa nu ka-37 dina pangeling-eling nu munggaran nu dilaksanakeun dina tahun 1983. Sataun sanggeus poe ngadegna Cianjur ditangtukeun. Dina kurun waktu nu geus kapilampah Kabupaten Cianjur geus sepi jempling tina perjuangan. Nu mangrupa robahna kaayaan jeung pait peungeurna ari hirup maduna teu kawuyuh teu ari-ari paeh mun sakadar mawa poe. Jeung saha Cianjur tumpur jeung saha Cianjur pungkur nu pungguh renung sirungna mayak pak cangkanana renung sirungna jadi papayung agung di lembur batur mayak pak cakokanana balatak ulama sarta pejabat buka koncara dirgahayu Cianjur.